Erni keur naon? Mundur mah ieu salaki hayang lalab cenah. Benernya ari istri solehah mah. Daek we paminta salaki teh. Nya heuh atuh mah lamun teu daek mah moal dipangusahakeun. Ari nguneur kitu nih sok anu ngorana, asok anu kolotna. Nya nu ngora atuh mah da nu kolot mah liat ari emak. Nah geuning maneh eta beuki anu kolot. Nu kolot naon ari emak? Heuh eta apaan salaki maneh? Geus kolot ari maneh ngora kene. Tong ditingali wujudna mak, tingali mah gawena. Oh heueuh bener oge nih euy. Ari emak eta salaki betaheun teh di imah. Heueuh nyeta loba init-initan nih teuing kunaon salaki teh? Kade atuh mak, Kade naon ari maneh? bisi salaki mah boseneun. Pan mama geus kolot. Iya anjing ah. Kemana wae ngomong teh? Ari ngomong teh terus hari. Cie. Hah, sia beunang sia. Wae mau diteteangan teh. Naon emak? Naon-naon sia? Pura-pura teu nyaho sia. Oh, naon atuh kudu puguh sia teh? Yeuh, aing teh ngawinkeun anak aing teh ka sia teh lain ditah diruksak sia. Ari aing ngarusak naon, Mak? Heueuh, anak aing teh parawan gara-gara sia. Emannya apa geus kawin eta mah ku aing, berarti hakna aing teh. Pokona mah aing mah teu narima le. Anak aing nepikeun ka egang kitu ku sia. Terus aing kudu kumaha tuh, Mak? Sia mah ngaruksak mah kudu jeung aing atuh sekalian. Lain tanggung ku anak aing sorangan. Bodoh sia mah. Di mana otakmu? Jadi kata edan. Nyai, bapak maneh ka mana? Tuh aya keur cingogo di buruan. Aya naon kitu mak? Aya perlu we. Hai, Bah. Naon sia teh abah-abah? Aing mah ngora kene goblok. Maneh, peuting tadi nginum naon sia? Teu nginum naon aing mah. Nya naon kitu? Peuting teh pan palem listrik. Ari maneh ngangka naon sia mun digagah-gagah teuing? Gagah-gagah ti mana sia? Pan aing mah dua peuting teu mantap. Har, aya anu peuting gagalaksekan teh lain abah. Apa sorangan aing maneh? Aing mah geus sataun teh hayang ngambe sia. Peuting meuni larangos. Aing peuting saha? Oh, ing teh nyaho goblok ah. Eleuh, mending karunya teuing ngalamun wae kunaon nyai. Ah mama pura-pura teu apal wae. Heueuh nyaho salaki maneh teh salingkuh deui. Heueuh nah teu pura-pura teu apal. Pedah we ningali maneh teh emosi salaki salingkuh teh. Pancek mah ge kudu didukung. Iraha sia? Aing ngadukung maneh dicanung. Pan emak baheula ngomongna kitu. Ngomong naon ari emak? Cek emak salaki teh kudu loba liangna meh beunghar. Heeh maksud aing teh loba liangna teh loba boga gawe berbug. Aing dicanung, rek kanan sia mah dicanung. Lagu. Aduh. Heh, sia omen ngalamun kitu hayang kasurupan. Heeh, lieur urang teh ni. Lieur kunaon maneh cicing dina tiiseun kieu. Oh, can gajihan urang teh. Sedengkeun nu nagih geus pabeulit. Ari maneh rek gajihan ti mana ari teu gawe mah sok lieur. Gagabah teuing pan urang teh konten kreator FB Pro. Wah, ngandelkeun teuing nu kitu. Urang oge yeuh ti baheula nepikeun ka ayeuna can pernah ngasaan gajihan ti nu kitu. Emang nu di dinya geus dimonet gitu. Boro-boro dimonet, aing mah aku nage teu gableng. Dasar mah edan. Bule, ari awewe nu sok mangkati peuting, naon eta teh ngaranna? Tergantung usia eta mah ni. Tergantung usia kumaha ari Mang Bule. Nya lamun nu ngora kene mah disebutna kupu-kupu malam nih. Oh, ari nu geus dewasa? Lamun geus dewasa mah sok disebut buuk pirang nih. Oh, gitu. Ari nu geus kolot? Nya lalai badot atuh nih mah teh. Sia goblok ngomongkeun aing. Da aing malah goblok. Kasih mak siniran. Lalai badot. Kunaon Mang Bule nyiklan pipi? Namanya teh apa? Pan aing teh gebugan keluarga. Heuh, nepi ka kitu-kitu teuing nasib teh. Heeh nih. Kebaikan seseorang tidak selalu dibalas dengan kebaikan nih euy.
Emang kronologisnya kumaha bisa salah paham gitu? Oh, ini maghrib teh aya ayam tetangga. Poho meureun can diampikeun. Nah terus kumaha? Nya orang teh deung atuh nih boga inisiatif diampihan. Nah, urang hayang teh ka imah nih. Heeh goblok eta mah sarua we jeung mau. Ya beda tuh. Mak, kenaon maneh husuk kitu? Iya nampak berita di luar negeri nih tuh. Berita naon mak maneh serius gitu? Iya ningali puting beliung, angin topan, soaknya di ten batur mah nya. Ya heueuh atuh mak, di luar negeri mah tararik angina. Heueuh ih, di luar negeri mah meuni soak, mudah-mudahan we di Indonesia mah malah anu kieu nya. Moal mak di Indonesia mah aman. Nah, mana bet bisa ngajamin gitu? Apaan di Indonesia mah boga jamu tolak angin ari Ah, ya sia mah.